Itu naon? Ngantosan warung itu tadi tuh buka wae kan bah? Tutup. Tutup. Nah kemananya? Duka di tadi abis itu sekarang ngantosan di dewa. Naik. Naik. Ditulakan. Tugu tos tutup bah, duka kemana? Nah, kemana? Duka. Biasana teh buka keneh hoyak ieu teh. Tutup di tadi ge abis itu sabrajang ngantosan di dieu. Neng ogek belanja. Ohon. Biasana masuk buka hoyak ieu. Tutup dah ini mah bah, duka kemana kan? Ge. Ning abah mah asa kakara nempon neng. Abi mah caket bah tah ti palidinya. Bali dinya di mana abah mah kara nempo. Eta bah di dinya abah we nu tara ka mana-mana meureun. Ning teu kenal ka abahnya. Iya abi mah kenal abah we meureun teu kenal ka abi. Na Facebook ente temanan ente. Henteu. Facebook mah henteu. Atuh aya di dinya abah baruno. Gampilang ke pertemankeun. Ngulong di warung. Pugupan abi teh bingung ya teh bah. Saur si mama piwarang nikah. Saur si bapak piwarang sakola heula. Aduh, kumanya bah bingung. Oh, bingung. Di dia teh berarti lain rek jajan atuh neng mahnya. Berarti keur bingung milih ka bogoh. Tah eta kan bah. Saha ka bogoh? Urang dia. Urang ieu teh sih bah. Urang dia. Pohon. Lain ke heula abah mah can ngarti. Na anak saha di dia geuning abah kakara nempo. Eta bah, tetangga abah. Tetangga. Asa eueuh budak geulis kieu di dia mah. Tara keluar bah. Oh tara. Tara. Sok di kota meureun. Di kota ka dieu ngahaja. Oh, paling mana tua gitu mah. Nuju bingung pan bah, do ieu kudu kumaha. Saha hek boga kenalan saha? Abi teh gaduh kenalan. Itu tuh bah. Deh, duh, saha sih bah? Da, No, tetangga dinya belah. Mohon sami di Beh manaeun di mah apa? belah ditueun tuh. Si Karnawi. Tah eta. Nah, jalma kitu atuh. Atuh da bah ai da. Jalma pangangguran montong daek, Neng. Atuh da bah kumaha deui ai nyaang. Terus nu mantak bingung. Ai hiji mah teu kudu bingung. Da abi teh gaduh kabogoh dua bah. Yeh, itu ai budak ayeuna kanyat boga kabogoh dua. Kapan? Tilu kuduna mah. Atuh jadi jeung saha bah? Jeung abah boga kabogoh dua teh saha wae, Neng. Si Karnawi jeung si Radi bah. Ready gitu. Karnawi abah. Oh, Karnawi jeung Radi. atuh da budak rese wungkul eta mah. Iya tuh da rese-rese ge ganteng bah. Wah, ganteng abah tuh. Wah, ganteng gitu. Abah nganteng apaan? Kan tuh abah mah aki-aki. Waduh. Ning kumaha tuh aki-aki ke depan masih keneh gagak. Itu lah gagal kena itu. Nya nu mantak bingung naon, nu mantak bingung na. Teman tak bingung nama bah, itu di kota mau usaha milih yang jodoh nih abi teh. Iya teh. Juga milih anu si Karnadi sareng si Kak Karnawi gitu lain Karnadi. Karna nya si Karnawi. Karnawi. Budak rese. Buka kudu kumaha ieu teh bah. Ini milih yang dijodohin abi buka di mana ieu teh. Teu kudu bingung tuh da Neng. Ku abah mah geus kabayang ku jodoh Neng mah. Saha bah? Jodoh Neng mah eta teh lamun di Baledog meureun kaliwat. Lamun di Ciduhan Lambokot. Di mana teh bah? Jodoh Neng mah tuh di ditu tuh. Naon? Di ditu jodoh Neng mah tuh di ditu. Abahnya. Mbak ai mah bagus aki-aki. Jodoh. Wah, geuning mentok urang euy. Nembak ABG mah tuh waras. Budak anyar gulis. Wah, warung tutup. Pak,
Astagfirullahaladzim. Ngagawenan assalamualaikum atuh Gas datang. awali rusuh ya. Numpang si Redi hanto. Betan teu. Geus ulah sok ngomongkeun tukangan bejakeun ka si Redi kitu. Wani mah datang harapan urang. Si Redi. Heuh si Redi. Nangtang tukangan, ngabani mah ngomongna harapan kitu bejakeun ka si Redi. Dawuh si Redi ka Heuh dieu. pangneangankeun si Redi. Atuh, Nya ngemun teangan kudu sina aya. Lain kalau ngomong teu pararugu. mun aya mah Heuh ke sina datang ka imah urang mun ade mah. di beja Ayeuna keneh ngomongkeun deui. di beja. Gas, ayeuna mah teu ngomong, gas urang balik heula. Bejakeun ka si Redi tah. Ulah sok wani ngomong tukangan. Heuh gas kitu bejakeun. Nya sok. Boa edan si Karnawi. Udah nyarekan aing. Kermusuhan jingana jeung si Redi. Moal kitu kasurupan si Karnawi. Suntak sangor ka aing. Kermusuhan jingana mo jeung si Redi. Kelah jadi ambek ka aing. Lah aing. Bah, hei, ka mana deui? Astagfirullah geningsya. Yo, nempuan si Karnawi. Si Karnawi nempuan si Karnawi. Atuh datang teh assalamualaikum. Cicing Sia teh. rarusuh ya urang keur sagala loba cabakeun itu ieu ya. Sok nempo si Karnawi teh. Bieu Bieu ka mana? ka dieu. Si Karnawi. Nanyakeun maneh bieu. Oh iya bejakeun lamun panggih jeung si Karnawi ulah sok nanyakeun langsung ka urang gitu. Apaan bieu ge? Oh wah, bieu ge naon atuh sok langsung ka urang ka imah panyaho imah di mana? Apaan bieu? Alah abah ge saruana cicing sok bejakeun main ka mun aya si Karnawi. Kolot geuningan. Bejakeun engke ya ulah teuing kapan-kapan sok mun aya si Karnawi bejakeun titah ka urang kitunya. Lah Tadi ge wah, lah cicing ge sok mun pokona mun aya bejakeun ka si Karnawi. Ulah sok neneangan nanyakeun ka batur langsung ka imah gitu. nya sok atuh. Moal jalma teh ieu teh aredan. Datang si Karnawi ngamuk. Si Redi ngamuk. Oh, berarti ya kermusuhan. Kalau aing nu jadi korban, ya mah kudu dipanggihkan ya mah, digelutkan ku aing sekalian. Rame gelut, ya mah gelut Karnawi PS Redi. Susul ku aing si Karnawi, ku aing susul. Goblok Karnawi. Begoan ti isuk-isuk ti ka aya ieu. Janji naon atuh wah. Red, Rak bawa pisan. Red, Galak pisan atuh lah. Redi, Saha deui Red. teh? Kumaha deui? kurang, Naon? ya, ulah kitu ceng, Ulah kitu naon lah ganeng cicing kumaha deui? sing sadar. Sadar ribet urang mah sadar kumaha deui kitu. Ngan kieu tadi pan maneh nunugan si Karnawi. Pancek urang sok bejakeun urang di imah. Atuh abah mah geuning teh dibejakeun deui nya. Dibejakeun ku urang ge. Naon cenah? Datang we cenah ai wani mah. Cuk si Karnawi. Bener ngomong gitu. Bener. Bener galak boga masalah maneh. Jeung si Karnawi. Besok nam sampeurkeun hari itu. Yo, cuk urang mending cuang sampeurkeun. Heuh kapancek urang sampeurkeun nam ka ditu. Tujuan di warung di ditu. Heuh geus nam sampeurkeun jeung urang yuk. Yo, galak. Geus galak mangke urusan urang lah. Yo, cuk urang mending warah. Arek ku urang di warah hayu sok ayo. Ulah ditonggolan wungkul jama kitu mah. Atuh kudu dikumaha ku urang. Bantu maneh ngasak bedog. Mending podaran si Karnawi. Geus urusan urang eta mah hayu gua. Geus seukeut acan eta. Seket eta mah tuh diajaran ku abah. Dia montong. Musuh maneh mah si Karnawi. Kapan cenah nanyakeun seukeut henteuna kudu diajaran meureun. Sia mah wanina ka aing. Lah, Sieun ku si Karnawi.
Sieun-sieun Nam ayeuna sampeurkeun ka ditu lah. Benar. Bener sok. Ayo atuh. Nam sok. Yo. Sok abah ti heula moal dibacok di tukang ieu tuh kabina-bina teh. Mana cihara? Ngabongohan ka aing. Sok teh heula. Enam tiola. Astagfirullahaladzim. Oh. Mana si Karnawi cenah di dieu atuh aduh teuing kolot-kolot ngulinkeun geuning. Lain si Karnawi di dia. Apan abah mah bingung, Ceng. Wah, bingung-bingung mana si Karnawi na sok cenah dipanggih Si Karnawi datang, maneh eueuh. Maneh datang si Karnawi eueuh. Teh ku urang di bereskeun ieu permasalahan. Oh ngulinkeun, abah ngulinkeun ieu. Mana bebeja si Karnawi di dieu eueuh. Lain ngulin. Allah. Untung ka urang marek nyelesaikan masalah. So, mana atuh cenah ngomong di dieu, mana eueuh. Ready tungguan di dia. Terus abah ka mana eta? Apa nerek yang si Karnawi? Ngomong geus di dieu cenah kumaha atuh. Oh, tungguan, sabar gelut mah. Karep teuing kumaha abah lah. Kawas boga nyawa cadangan wae mana. Boga salapan, urang mah jiga ucing kumaha deh. Wae ngek diteang si Karnawi na. Jung, awah nanang si Karnawi. Jong selesaikan masalah. Kira ge jang masa gede cileuh. Sabar atuh. Heeh, Jung. Allah, Jing, dagoan. goyo aki-aki pantar gitu. Allah. Kut orang geus heurak sugan kanyat. Sekali kecete heurak buntung setelah. Kanyatkeun, kanyat menang loba atuh sugan. Kanyat terang kurang mah. Sekali kadet teh langsung gol heurak pokona mah lah. We, Seket kieu mah. Heh, wah. gur naon? Keur ngasa ieu kadempona keur naon ieu? Jika culurit, Ya atuh anak muda ngaprek anu kieu, aya kahayang. culurit mah panjang we. Anu kieu naon atuh? Eta mah parang. Parang arit atuh. Rek ka mana? Urang. Manggihan si Redi, Si ready. Oh. Pula paingek ngomong. ngomong naon atuh? Duh, sekarang mah saya amiseukeun kali kadek Ya. ngomong cicing lah, eueuh. Pula ingek ngomong. Itu naon masuk ngaganggu bae. Lain ngaganggu. Heuh kumaha atuh? Kapan meh tuntas ieu permasalahan? Tuh permasalahan naon urang mah geus janjian si Redi ogenan tadi kapan kita si Redina? Amiseukeut yo. Pula Heuh kumaha atuh kapan urang keur ngasa? si ready geus aya di ditu. Di mana? Ku urang diteang ka imahna. Aya. Oh. Kus mau bedog. Oh bagus atuh ari kitu mah. Nah bagus ek dilawan ku sia. Bet arek naon teuing si Redi atuh. Ah, eueuh getihan ieu. Buani maneh. Bet wani urang mah kayak dempokeun yo. Cikanya tepi ka seukeut. Monggo satu lain ngomong. Kapan heula ami tepi ka seukeut na ieu teu rasa kali kadek ning langsung baruntung gitu. Bisi indit manten geus samuka-mukan keseleun. Heuh geus atuh bejakeun daguan gitu. Pan urang ngahajan yang maneh. Ka dieu. Heeh. Teang si Karnawi cenah. Cek si Redina teh. Heeh. Bagus atuh ari kitu mah. Wani maneh. Wani heuh sok bejakeun. Selesaikan wani mah. Heuh sok gampang. Lalaki. Atuh kudu jentelmen Ya. lalaki mah. Lalaki mah aing rek mamatahan ka maneh. Kumaha? Lalaki mah jiwana daripada eleh kajen bae Karnawi. Atuh heuh. Lawan. Ngan si Redi mau bedog. Mau bedog? Heeh. Ah, leuwih alus aya kitu mah heuh cocok. Rek mawa arit gitu. Nama tua wani mah sampeurkeun. Hayu tong sampeurkeun geus seukeut ieu dah. Nam. Ah lumayan sakit Tuh, ogenan. monggoan. Geus hayu. Nam. Ada labu wah. Oh. Mana si Redina? Lila pisan si Karnawi deui nyajeng si Abah di teang mana tuh teu datang-datang. Macul mah geus rapih dua galengan meureunang dah. Red. Bila teuing. Red. Cuk mare cengir wae sia teh. Oh, tidak dia wae kudu baru daguannya. Dah. Karnawi. Pantas di dadaguan ku aing ti isuk sia teh.
Mana na tadi orang geus lata-lata kasih abah. Sing gelut, sing gelut. Janji naon atuh maneh? Sing gelut, sing gelut. Janji suci meureun heuh. Urang teh tadi teh. Red jangan tuna lata kasih abah. Mana ka mana bae sudah. Ieu aing ngopi di imah nya beak 2 gelas nu nungguan maneh. Nah, atuh lila-lila teuing aing mah teu Ngopi. ngarti. Betul. Kopi hidung. Tah coba aya keneh ya aing ngadaguan maneh kesel tah. Pasti orang setengan. Betul. Nah, atuh. Coba geus duh. Aing maneh mah. Mana Ya, gelut. Cicing heula geus cicing lu heula. kada mana tuh. Cicing heula. Ini mana teh ngalah solo. Tadi cicing heula geus abah mah teh tah ya. Kapan? Ya. Naon? Cicing lawa karapas mana geus kudu deula. Gelut we. Ye, Red. Nah, entah. Kanyat seukeut embe kolot urang ingin opat karabanan. Eta kanyat geus herang aing Cek anya nungguan maning cuang maneh. bareng heuh ke kebon hayu. Kapan heuh? Ngalah parah maning ngalah sulu. Cocok ek sida budak ngora zaman Gelut, ayeuna. gelut. Naeun atuh aya Apaan abah. mana tadi? Naon? Gelut jeung si Karnawi. Urang mah janjian lagi ek ngalah suluh jeung ngari. Urang ek ngalah parah lah gelut pedang naon jeung baturan. Sia teh ngajak gelut ke mana? Kapan deui kurangnya diajak ketemuan tadi. Apaan sok selesaikan masalahnya ya gelut. Nyelesaikeun naon? Ieu teh ek disalesekeun ayeuna kapan ka kebon, kapan can ngarit segala itu ieu teh si ieu ya. Urang teh geus burit, Ba, urang titah ngarit. Maksudna Ye. Tadi sote ketemuan si Redi ek ngalah suluh janjian, urang ek ngalah parab. Mbe urang eueuh nu marap, mbe kolot urang. jadi mual gelut. Nah, pedang naon? Gelut pedang naon teh gabeg ka era. Koyak kieu zaman kiwari gelut, eueuh geus teu usum. Tak gelutan kopi teh Tah gelutan mah. Ai sia nyarekan aing pada naon. Nah atuh geuning sia teh kalah nyarekan aing. Ari aing ke rumah naon dia? Karnawi tadi goblok geuning sia teh.